we mana bener geus tepi ka nagara Tumaritis parantos ngeran bener aya teh nagara Tumaritis teh aya teu salah si Gatot Ampuratot aya leres aya Prabu Semar Badranaya aya bener beungar leres Gusti entogna 11 anjir beuki era aing ti kumaha ngalamarna aing 11 teu naon eta bener aya putrana Pangeran Sajajinga aya bener aya pernah panggih kantos kumaha kasep ti naon saceri nya tinggal we ku salira nah dibawa dibantun mana eta dihanap ieu teh pangeran sumuhun nasi teh pangeran teh jiga nasi padang dipincuk pati kumaha asa teh Gusti ieu pangeran teh hese dialana teh hese diculikna ngalawan Gusti ngalawan tuluy para buta-buta bubar katawuran buta-buta katawuran bubar sadayana minantu aing atuh wani-wani siage moal kuat abdi ge jigana teu mampu minantu aing kumaha atuh bisa dibawa disirep Gusti disirep sumuhun ajian naon kamehameha ilmu naon teh aya we Gusti cik cagerkeun deui minantu aing sae mangga kasep Pangeran Sajajinga waras temakaning jati-jati temakaning waras waluya damang salira kasep alah napa we bu aliran kitu teh astagfirullahaladzim sia deui wae nepi ka eueuh ka kapok sia teh naon nah pangeran teh kieu di abdi ieu pangeran teh sumuhun nah pangeran teh kieu naon je maksudna salira teh bade ditikakeun jeung putri raja najis kabina-bina teuing sia teh kabina-bina teuing ya aing teh jelema jeung jelema deui jurig jeung jurig deui patih kumaha ieu teh punten eta